Markona, aduh, aing kemana si Markona, aduh, aing selila, aduh, Markona, aduh, Markona, ayo si Markona, iya di dia, Markona, aduh, Markona, di dia Markona, oh Markona, tuh Markona, kemana Markona, Markona, ayo, Markona, aing Markona, Kang datang Markona, Markona, aduh, terus lami akang tetepang Markona, aduh, kemana wae Markona nih, jarang tepang jeung akang nya, aduh, namanya penek deui Markona, kangen abi Markona, diciuman, aduh. Kangen Markona beki gelis wae Markona teh nya. Sia. Markona. Kamana wae Markona? Kangen sama Markona. Aduh asik. Bisa duaan ayeuna mah. Markona. Itu mini carousel kieu ih ka mana jalma teh atunya. Fotoan lah tapi halus itu tego-tego tetenya jamat si bendo cager henteu kitu ayeuna nya. Aduh aing sok asa pusing na teh ganteng-ganteng kos kagagelon hiji coba Markona di gentena naon Markona teh aya si Neneng Cimoy ya moy keur naon moy naon mang nempo si bendo euy bendo saha balad urang gering sulen longok di longok tapi aya Neneng Cimoy pan urang arek kada aya nanta bantuan seutik kitu moy bantuan naon ih ulah nu macem-macem yo urang kan boga babaturan nya kali bendo ngaran eta teh ngaran ngaran terus senyum atuh moy tah kitu ai iya kieu nya kan kagegelan ku awewe moy usaha sahanya ngaranna teh Markona ngaranna teh Markona menina kagegeluan kitunya geulis meureun geulis awena pantesan atuh Cimoy ih bisa wae ya kieu nya manglato teh tah arek nyuhunkeun tulung kana Neng Cimoy nya cing atuh rada pangdekatankeun Mang Bendo ambek cager itu hayang teuing atuh udah stres ge bager eta mah moal sieuna bisi kababawa gelong kayak kumaha moal cager ku Cimoy mah moal mah iya atuh moy diuk ngarendeng kieu ge cager ge aslina teu kudu macem-macem urang pan baturan hiji-hiji na eta tapi da sagala ge kita teu gratis sih mun komersil pisan aing mah kelambatan sarimi ya atuh segala ge kudu aya pemasukan maksudna kumaha ta manya teu ngarti keneh aki-aki ih aki mah kan ngarayu saha ngaranna teh si Bendo heueuh kudu make tenaga ekstra atuh rayu-rayuan teu kudu make tenaga Cimoy make aja ya maksudnya make rayuan manya cungar-cengir tepuguh mah teu da anggar kudu dirayu mah bager cungar-cengir ge moy da tangkal kae ge pan ditangkeupan si Bendo mah aku heueuh pan ge lo itu jangan Cimoy tinggal nangtung ngukul Cimoy mah nangtung nukangan gitu daek nya sok asal sabar eta bayaran mah teuing atuh aya kitu ya 2000 mah meureunnya mah nage 2000 kabale gue atuh mang da lain budak TK keur meuli permen mah meureun kabeh atuh ieu mah pan keur nyawa tuh set kitu tah moal ieu teh moal geus kieu we moy nya ya kabeh duit saayana di urangnya tapi pang ngubarankeun si Bendo tenang aman kalem paling jangan meureun lah atuh ditangkep saeutik mah ngan ieu urang mah babejati ayeuna nya tangkal kai nya teh tangkal pokona mah tangkalan tangkal kelapa teh kemarin di ditu ditangkupan nah di si Cimoy di kitu kieu kitu nya moal di kumaha paling eta digunyang buuk meureun paling ge nah wayahna nya teh geus dibejaan ku urang
Oke, atuh kali kan duit teh dicecekelan. Nya, tah Terus gitu. aman lah. Aman, bisa. Bisa. Tanggung jawab sing cagernya si Bendo. Kalem, kalem. Mau kalem lah. Heeh, geus Cing pola eta na. Sampai si Bendo. Tah, gitu. Geus Akhirnya cager mana si Bendo nya? Heeh, cager jeung dijamin cager. Ya kumaha ieu teh mau bareng jeung urang ayeuna. Nah, emang si bendona kamnesna ka dewe Di tuh. mana? Abdi mah kitu, Pan. Wah, enak Kita we nyamperkeun ka apa-apa. imahna kitu. Heeh, ke ka imana? Ya apa tuh Kayak antun? heula, urang heula. Urang heula kayak di tang deui lamun bisi eueuh di mana nya? Cih, nah kumaha aki-aki teh ih kesan pararugu. Kayak aing teh langsung kasih Dani apakah Mang Buliter heula kitu nya? Oh, ka Mang Buliter heula pun teh si Cimoy teh di bawah Mang Buliter ambil di pertahan eueuh. Moy, ada lah geura moy. Ka dieu buru. Hujan lah saeutik ieu. Kan penting ieu mah jam maghrib. Nah, tuh aki-aki. Urang ka Mang Buliter we heula. Sakedeung Di mah. mana? Ka Mang Buliter heulang ke di bejaan ku Mang Buliterna kumahana. Ka mana Assalamualaikum. salat teh heula? Alah, mereka marana ieu. Ka dia tuh Buliter. Ka mana pana yang ka dieu? Lah, siapa? Udah gering aja we nyawa HP sekali kan apa lah. Dibobot lu apa lagi? Ini dialungkeun. Sakana barang aing teh Dia naon gambar Nah, naon? aya nu kieu di dieu paragi naon? Apa mau cain gering nate kitu tah? Tidak Anu sehat hiji ini mah. gering nate aduh ampun mengkhawatirkan. Jadi kayak aya naon ieu teh ka dieu? Aya si atuh ulin wae biasana ge ulin ame nanyakeun aya naon aya naon. bebeja gering ka sorangan teh nah ulin ngajak nu gering. Apaan aing berarti atuh ngahibur aku mah ieu mawasina nang Cimoy ka dia sugan we pan sorangan sok nanyakeun nang Cimoy. Anu cuma sorangan sarta ka dieu jeung hati-hati rabik mah kawen naon aing teu butuh. Udah aing bager keluar ya. Tuh jika tuh keluar. Selama teu ngartinya. Teu nya. Lamun aing nyebut ayah teh atuh meureun kusiwa kumaha. Lah hayu we ku Ya Mang Lato-Lato maksudna naon ieu ka Mang Bunter? Apakah salah tadi teh? Kasih itu si Bendo, aing ieu ya. Kasih Bendo urang teh pan gering apalnya. Ya gering mana gara-gara sorangan meureun pastina ge. Jika urang deui kitu diajak ulin kitu sorangan teh. Tah urang teh moal neneng Cimoy. Oh gaganti si Markona gitu. Maksud aing teh mah cager euy karunya pan kitu we. Daekeun si Cimoyna. Lah si Cimoy daekeun pan. Nah peusian kumaha ka si Cimoy daekeun. Atuh diomongan we pan meureun ker ka babaturan. Di omongan si Cimoy daekeun. Ih sama sok bari tua teh mah. Geus atuh ipase awe menirudat Paling nempuana. tuan mah ngeguna sorangan mah kitu wungkul tah jarak jauh aya dia mah tuh kitu kon ge. Sok geus buru rek ngomong naon. Cing pan urang teh kieu titah ngolo si Neng Cimoy si nangubaran si Bendo ambe teu lieur teuing. Diubaran kunaon? Cau ditangkep, tangkal kelapa ditangkep. Lain eta si Cimoy kagak daekeun ditangkep si Bendo. Enggak Ai tadi mah ngomongna siap cenah tanggung Siap, jawab cenah gitu. Tanggung jawab moy. Heeh, so siap. Tuh. Aing geus puguh Iya, kitu mah. Cimoy mah. Aing geus puguh. Nabogaan taekwondo si Cimoy meureun isek nangkep-nangkep gitu teh. Aku mah we atuh carana mah. Aing keur gering geus deuri euy. Ya atuh aya dia aki-aki ganteng. Hati jangan aki-aki ganteng mah ceria kami ge. Aing tuani ka si Cimoy mah kieu mah. Lah, Si anak sudah pantuh. Ada calutaknya. Celendogel. Kolotnya. aing kolot kawanian ka anakna ya. Aing wangian si unggul. Sama mun kali itu tipe teh bari jeung perasaan sudah deg-degan. Siapa perasaan we di gugu. Tuh, ngah Boga jadi kaos. salah. Aing boga kaos halus jonanya. Aing mah sudah pendukung. Ya, Keren. sabar harganya. Dah. Oh, dah mau apa harganya pamer itu. Gratis ya mah. Oh, teh nu menang meuli training pamer. Apalan. Juga teh timang cebu. Nah, ieu. gitu. Gitu kumacing sorangan sugan aya saran deui sajen. Ai urang mah Cimoy. sarana kieu wae nya moynya. Ku si Cimoy ka ditu longoknya. Longok we heula bungkul ka ditu. Tapi kalau seandainya si Mang Bendona hayang nangkep itu umpama teh hayang nuyun, hayang nangkep mah ulahnya moy. Lebar aya ditangkep ku si Bendo mah moy. Oh, atuh kalem we. Hayang lebar. Teh mah. Kok tadi Nita kudu rek ditangkep? Ih, Ah, sia masuk Si Bendo. salah deui bae tah nitah teh. Apaan ya. Di sabeula aing karunya kasih Bendo lah gitu.
kacau digabungan gerak. Ayo. Ya orang mah asa ulah nangkep si Cimoy bae orang mah. Kubu geuning kieu ya. Kieu. Ayo leungeun mah kajeun. Itu leungeun mah. Asa ote ulah nangkep awakna. Yang geus atuh geus buru. Nam. Situ aki-aki. ruamanya. Ya lah. Di mana tuh aki-aki? Oh di dia, ya tuturkan ya dulu ya. Tuh jalanan meneh kieusan. Lah, sudah maklum pan ada. Lalu ki. Buru moy, gandong tong. Selah buru aing bisi labu. Markona. Oh Markona. Ganteng asli nama. Oh Markona. Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam. cicing, mana naon bageun jalan mana. Aduh, ieu sakitu soleh. Ah, ieu teh Mang Ato. Mang Ato, silato ieu teh. Oh, Nah, orang mau neneng Cimoy yeuh. Cimoy. CS urang, balad urang. Cikan ciga Markona. Daek lah berge atuh. Yeuh, moy. Cicing wungkul moal kumaha karunya. Tapi Sebelah sedikit. gelisan kene Markona lah. Nya geus iya ya si Markona sarua ieu ge. Sok geura tempo. Nya Gelis kene Markona. kumaha tuh tempokeun sing bener. Wah, jauh Markona mah gelis Geus banget. iya jeung Markona ge dan cicing kayak aduh ya. Sorangan 4 urang teh ya, bakat kunya sorangan teh. Ya. Babaturan urang itu teh bager pisan budakna teh. Geus daek ieu. Tapi rada gelis coba ngata. Lain rada geulis atuh da geulis sorang mah. Matana sing bener bolelekeun kitu keun tah kitu keun tah matana sok geura buntakeun. Kitu tah kitu. Oh nya nu kieu. Atuh geulis kana ieu jeung si Markona mah. Cicing lah cicing. Cicing. Nya, urang ek balikeun. Iya, Cimoy cenah di dieu. Maturan sorangan. Ya kedu. Nya, ieu naon ieu? Markona. Asal kieu Markona. Eta Bugeuleuh ku aing geus Markona mah haun kieu. Tatuna dia bisa ngabeledug. Bisa ngabeledug dan sok ngobrol. Tah geus rada. Geus rada caang rada bener sorangan geus wawuh ka urang berarti na mah. Teh nya. Ka asep sorangan teh. Tuh, si gelis kieu. kenalan deui saha Mang. Sok salim heula. Tunggu saha kamina. Cimoy. Abi Mang Bendo. Cimoy. Cimoy Mang Ato. Nya. Daek. Daek kah? Aing baliknya moy. Aki-aki. Cicing namonan ieu. Itu Mang Ato Mang di dieu Mang Ato. Anjing aing ya atuh asa usik ieu aing. Cicing heula sama tak kitu meunana tuh da. Ya ari ka awewe teh entong ku abdi-abdina teuing. Kudu kumaha? Ulah biasa wae entong sasar sosor teu parungguh. Tah jadi kitu kasih Markona ge sorangan mah nya ngebet teuing. Tadi geus rada dengdek ieuna tuh da. Cinta pisan. Ayo ka ieu cinta teu? Rada. Sok ke gaya cinta gara soknya. Cinta teh pandari datangna cicing. Mama. Pan tadi geus janji kitu. Ya, jangan bae. Aing mau jeung sorangan. Iya tuh moy apa ieu mah? Ieu. Moy ieu mah asal cager wungkul. Nya. Cicing lah. Hayang nyahok cing reaksina kumaha? Cager henteu si ieu kitu lamun cicing heula sia mata. Lamun teh lampu awewe teh, cing urang hayang nyahok. Sok. Tuh, moy tah kitu. Tuh, aing cager. Cimoy, Aing mah